Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasbabul hasadi sareng ari pirang-pirang sabab hasud katsiratun eta loba. Paminha mangka eta tetep tina sapalihna itu asbab. Al adawatu ari permusuhan wal baghdau sareng silih ambekan. Fala yuridu henteu daekeun jalma aya tasifa kana yen nyipatan ieu jalma aduwahu kamusuhna ieu jalma bipadilatin kalawan hiji padilah. Palidzalika mangka kulantaran kitu yahsuduhu hasud si jalma ka itu adu alaiha karena itu padilah. Paminha sareng eta tetep tina itu asbab taat taropu ari kumuluhur wa takaburu sareng takabur. Fala yardoh teu ridho jalma ayad haro kana nembongkeun jalma ayad haro kana tembong kana yen dohir sah ahadun hiji jalma bimangkobatin kalawan kaistimewaan li alla yatakabbaro karena supaya henteu takabur ieu si ahad biha kalawan itu mangkobah alihi ngelehkeun itu jalma. Walidzalika sareng kulantaran kitu ya tamanna ngarep-ngarep ieu si jalma zawaliha kana leungitna itu mangkobah anhu ti itu ahad. Paminha sareng eta tetep tina itu sapalihna itu asbab khaufu adamil khusuli ari sieun eueuh henteu hasil alal maqasidi kana pirang-pirang pamaksudan. Wahada sareng ari ieu yakunu bukti ieu hada teh ghaliban eta anu ngelehkeun bainal aqaribi di antara pirang-pirang kelabat wa zulamai sareng pirang-pirang babaturan. Payatahasadu mangka silih hasud saha al ikhwatu pirang-pirang dulur alal husulil mangzilati kana ngahasilkeun mangzilah fi qulubil walidaini dina pirang-pirang hatena dua kolot. Payatahasadu tuluy hasud saat talami du pirang-pirang murid ala naili rutbati kana meunangkeun darajat ladail ustadi di deukeuteun ustad. Payatahasadu tuluy hasud saha tujaru pirang-pirang tukang dagang ala kasrotil zaba ini kana loba na langganan ila ghairi dzalika nepi kaliana itu anu tadi dicarioskeun. Kama seperti perkara kila dicarioskeun naon adul mar'i ari musuhna jalma man eta jalma ya malu anu migawe ieu man misla amalihi saperti amalna itu man. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna asbab khabsun nafsi ari gorengna diri wadana atu tobi sareng naon teh rendahna tabeat. Wahada sareng ari ieu khabsun nafsi amul asbabi eta pang umumna asbab sabab wa akhbasuhu sareng panggorengna asbab. Fala yuridu mangka henteu hayangan jalma li ahadin ka hiji jalma khairan kana kalusan. Wa yasyukku sareng berat alaihi ka ieu jalma naon zuhuru ni'amillah dohirna pirang-pirang nikmat Allah ala ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah. Payahzanu tuluy nalangsa ieu jalma idaroa di mana-mana ningali ieu jalma annasa ka jalma-jalma bisihatin dina kasehatan wa afiatin sareng dina kawarasan. Wat mi'nanin sareng dina katenangan wa amanin sareng dina keamanan. Wa yaprohu sareng bungah jalma idza nazalat di mana-mana leungit bihim di itu nas naon idza nazalat di mana-mana turun bihim di itu nas teh naon almaso ibu pirang-pirang musibah bi anikhtalat ku kalawan ku yen ruksak naon umuruhum pirang-pirang umurna ieu umuruhum pirang-pirang urusanana ieu nas wa golat sareng mahal naon as'aruhum hargana ieu umur wa pasat sareng nyebar bainahum di antara ieu nas nan al amrodu pirang-pirang panyakit wal khusumati sareng pirang-pirang penemusuhan. Pahadza mangka ari ieu hasid aduun ni'amillah eta musuh pirang-pirang nikmat Allah. Wa hasaduhu sareng ari hasudna jalma sabitun eta tetep. Wa ilajuhu sareng ari ngubaranana jalma sya'bun jiddan eta hese pisan.
Li'annahu karena sayaktosna jalma la yurdihi eta henteu ridho ieu jalma illa antazula kecuali yen leungit naon ni'amullahi pirang-pirang nikmat Allah an ibadihi ti pirang-pirang hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab.